napangkeun Nabi Abdi M. Taufan kelas 4 SDN Cibenying 3. Judul bukunya Bungsu Rarang. Penulis Ajif Rosidi. Pameda kiblat buku utama. Abi bade macakeun sajak nu judulna Nyi Bungsu Rarang. Aya 7 sadulur awewe kabeh anu geus paha talulis. Nu bungsu ngaranna Nyi Bungsu Rarang. Nu genep lanceukna geus kalimitan mangga salaki nyumbang. Nyi Bungsu Rarang hirup nyarangan nyucinga imah tinggalan kolotna. Unggal poe manehna digawe paeh posok supaya bisa daharkeun manehna jeung keur si leungit. Si leungli lauk emas anu diingun dileutik nepi ka gedena. Lila ti lila lanceukna nu genep apaleun adina boga lauk anu gede. Kagenep lanceukna hayangeun eta lauk. Tapi ku Nyi Bungsu Rarang teu difasihkeun. Nu nepikeun kagenep lanceukna megatkeun tali duduluran. Dina hiji poe si leungli dipaling ku lanceuk-lanceukna. Ku lanceuk-lanceukna eta lauk dipasak di dahar dibalat kecerakan. Nyi Bungsu Rarang kacida ku ciwana. Barang nyaho si leungli leungit. Babaturan hiji-hijina ayeuna eueuh. Barang ditanyakeun kalanceukna hiji oge empuh nu ngaku. Eueuh waktu diteangan keur nyesa uluna muput. Kumanehna ulu si leungli dibasihan diboehan. Tuluy dikubur di handapeun ranjang. Teu lila ti harita tina kuburan si leungli sirungan. Jadi tangkal anu kacida ayeuna sabab daunna, kembangna, jeung buahna nyaeta emas. Hiji waktu aya nu ningali tanggal emas eta. Tanggal emas eta diwartoskeun ka raja. Nyi Bungsu Rarang mendakan raja. Akhirna Nyi Bungsu Rarang henteu kawidian wangsul. Tapi kedah matul di kerajaan jadi prameswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.